Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar karya Bapak Sukandar. Ieu lalakon teh mangrupikeun hiji lalakon karya klasik tahun 1860-an nya anu tos didongengkeun ku mang pirang-pirang pendongeng senior Masya Allah nya. Dina wangkid ieu simkuring teu aya kajabi. Ieu mah estuning kanggo ubar katineng simkuring nalika kapungkur nuju alit ngupingkeun ieu dongeng teh. Waktu sarita mah dicanakeun ku kersana almarhum Mang Barna kirang langkung tahun 80-85an nya pala wargi. Masya Allah nya. Margi kitu mugia pala wargi anu memang sami sareng abdi nineng kana ieu dongeng Sunda klasik kapungkur teh mugia sing janten hiburannya pala wargi sadayana. Tah kumaha lalakon salajengna ya Gumilar, Asmita, Nyi Esihnya Masya Allah. Ciri khasna karya Pak Sukandar mah papisah kula wargi teh. Ayo urang teraskeun ieu lalakon. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jajar carita anu salajengna. Oge anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa ngahibur sing tiasa janten rencang aktivitas pala wargi sadayana di mana wae ayana anu nuju masakna di bumina di padamelanana nya bari nyupiran di perjalanan pokona makum ka dulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota mugia sing janten hiburan. Oge ulah hilap di like oge di komennya pala wargi sadayana sareng di share dibagikeun atuh mugia wasilahna pala wargi sadayana nu kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui nya Masya Allah. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung kakara oge balem biwir oge taksiran baseuh keneh tas nyarita sarerea ngarenjag raruaseun barang ngadenge sora si Usin anu koko wowongan teh teu beda we kawas anjing di banjur cai ngagolak. Walau aduh yeung ari breh teh aneh bin ajaib si Usin kasampak keur adug songkol matana tiburial buncelik bangun anu keur ngararasakeun ka nyeri anu kacida pohara. Sedeng Nyi Asmi ngajega bari nulak cangkeng merong ka musuh anu keur poporongkolan bari adu glajer. Sing horeng waktu tadi juragan Barja keur adu renyom jeung Mang Dekong teh si Usin nu keur cecengiran teh kecrot bae beungeutna diciduhan si Usin reuas sedeng leungeunna nyusut heula matana anu lamokot pinuh ku cidu. Dina kasempetan eta keneh Nyi Asmi sakilat hoja bareng jeung ngadangheukna sirah si Usin jeblag bae dadana dijeblag ku jurus katilu ulin Tanjung Pura bari jekuk nejeh dina gerakan tejeh kuda beger anu temis deui meneran pisan kana kantong Semarna. Uguh we atuh kalecina ngadadak ngereles hiji tur asa seueul anu lain di kieuna nu antukna manehna sosolontodan sarta koko wowongan bluk bae nyuuh bari adug songkol hahargungan. Alah kening gagal juragan palai ngagarap awak abdi teh ceuk si leget alias Nyi Asmi bari ngagelenyu. Leos manehna seselendep nyampeurkeun Mang Uhro teu malire ka juragan Barja anu ting polohok sabaturna
sedang si Usin masih kokosehan bari gogoakan aduh-aduhan. Peting remeng-remeng di caangan bulan sapasi. Kayaan lemur nuker tadi ngageder digemreng-gemreng ku tatabehan kenang penca doger singkayo, ayeuna kari jemplingna. Geus teu kadenge deui tepak kendang nu dipirig ku melengkungna sora kempul nu minuhan lemur, nu lalajo geus ngarampih ka saimah-imahna atuh para pamaen doger ngagulung dipernahkeun di dapurna paehon keur ngareureuhkeun kacape. Juragan lurah barja diiringkeun ku pacalang-pacalangna geus lila nurugtug marudun ninggalkeun lemur cicapar bari baketut haseum. Ngarasa keheul meureunnan ku polahna si Usin nu tadi make medo ku Nyi Asmi geus we gagal sileget teu kaboyong. Si Usin sorangan sajeroni ngiclik teh gawenangan ngeluk bae bari ngarampaan endog Umar mayana nu karasa masih keneh linu. Manehna ngarasakeun wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang, catur weh jawara wedalan Banten tapi keok ku pantar Nyi Asmi. Keur awewe teh turug-turug manehna teh doger nu dianggap main pona murahan anu ngan sakadar ngalayang ulin nembongkeun kembang. Ari Mang Dekong sanggeus nu narabeuh bubaran oge, sanggeusna jalma-jalma riab barali ka saimah-imahna. Manehna masih kukulintingan di luar teu milu karombongan Mang Uhro. Satadina mah manehna teh rek terus nonggoh balik ka padepokanana. Ngan hatena ngarasa melang rek ninggalkeun Nyi Asmi teh sieun jelema nu tadi ngunek-ngunek heg teh ngarah ti bongohna. Kasi Usin jeung kasi Warma geus teu aneh deui atuh kanu saurang deui teu bireuk moal aya deui jalma anu kejem ti lurah barja. Sing saha jalma nu wani ngalawan ka manehna sarua bae jeung ngalawan ka pamarentah anu geus tangtu si jalma teh bakal ngalakonan di cangkalak. Jalana mah kumaha bae pikeun nyilakakeun mah kacida gampangna. Helai geus mimiti merelek koloyong Mang Dekong kapipireun hiji imah ised we saeutik di saung huma gedena. Hateupna oge ku eurih bilik-bilikna pantesna teh geus gorowong marolongo. Eta we caangna damar cempor ka tembong ti luar nu nandakeun yen jelemana masih keneh nyaring. Oho kadenge di jero imah aya nu batu. Mang Dekong ngagilisir ka deukeut bilik noong tina liang-liang bilik. Bre katingali hiji lalaki keur cineluk nyang hareupan cempor bari diharudum ku samping ke bata tambalan. Oho si lalaki teh batuk deui heg ngorehkeun palupu kecrot nyiduh kana conggang. Lain gerah sare atuh akangna sakieu angin ngahiuk teh kalaka cindekul bae ceuk sora awewe tinggon nyaeta pamajikanana. Can tunuh atuh da si lalaki nembalan sorana peura kawas nu ngaharewos. Nya heueuh komo bae ieu mah kadon cinekul kadon ada angin sakitu batuk ngokoh taya eureuna teh ih geura direngkolkeun meh rerep moal ngokoh teuing. Si lalaki teu nembalan ongkoh-ongkoh bae diuk jegoh deui batukna teu eureun-eureun. Kojengkang ngarongkong cangkir seng sabada nyiduh kana conggang teh regot manehna nginum.
Jeung ongkoh tadi teh deui akang mambet lalajo katiisan meureun kayang teh cicing atuh cing ngarumasakeun boga panyakit mah cicing bae di imah kalah lalajo nepikeun kabubaran pisan piraning awewe menca naon keanehanana atuh pamajikanana nyarita deui norowe cowe ti jero enggon. Resep ningalikeun nu ngalungan pakean akang mah nono hek dipake kuno menca teh dina mulangkeun anak ditebus ku duit asa babarina keur batur mah neangan rejeki teh teu cara urang meni seuseut keur neangan duit sapeser oge. jegoh deui batuk meninge ke cekuring oge mending sarekeun mal balik jeung ngarah teu batuk wae. Hese pitunuhkeun ieu teh nono. Ari beuteung lapar mah duh. Apaan eta aya kulub sampe dina boboko? Kaseueul-seueul. Tita tadi oge hayo dijejelan ku kulub sampe beuteung teh. Heuda, nu ayeuna oge ngan ukur sampe. Mang Dekong nu harita keur ngadedengekeun di luar tuh hatena make ngahlas oge ngadengekeun nu ngobrol teh. Bener oge manehna teh kangaranan jelema jahat ari rasa kamanusaan mah masih keneh ngabogaan yang karuk dina hatena. Ras kana diri pribadi pangna ayeuna manehna sok ngalakukeun pagawean anu teu halal teh mimitina mah kapan kunaon kasurung ku perih pejit pakasaban teu boga pakayanya kitu kene gawenak tak mundak teu bisa tungtungna joro-joi pikiranana goreng nepikeun ka ngajadina bangsat gerot geus ngabaju mah geuning hese pisan di eureunanana. Heg manehna kada kodokana sakuna aya keneh 5 ketip gegeletekan dina saku. Aya pikiran rek dibikeun duit teh tapi ana heg dipikir deui ka mana rek dibelikeunana. Dan nu puguh mah perlu kejo pikeun ngarepehkeun beuteungna anu geus tangtu tita tadi pupurilitan hayang dieusian sangu. Leng manehna mikir otakna digawe ka mana nya neang beas leok pikiranana ka kampung Sedahurip breh pasar bini ka sawang. Di kampung eta mah pangbeungharna tapi nya kitu tea nya kumed nya koret hese teu bisa dikoet kunu keked mah. Nyeh Mang Dekong seuri sorangan hatena gilig rek ngadatangan pasar bini. Biasana mah Mang Dekong teh tara ieu daek ganggu ka lemur-lemur anu kaitung padeukeut jeung padumukanana mah. Kitu we barang siara mah sok kanu jauhna paling deket teh ka Wanaraja atawa Banyu Resmi. Wayahna Sarbini sakali ieu mah Andika kudu rido ku kularek dipenta jakatna kuring ngarasa watir ku ieu kisilah hayang barang hakan kitu geurentes hatena bari juringkang manehna ngejati dinya jorelat jog manehna ka jalan turus nurug tug mudun. Palebah simpangan anu berasna ka saung ranggon tea manehna ngareret ingeteun deui kana lampahna ti heula waktu ngalakonan galungan jeung si Usin katut si Warma alatan nulungan hiji awewe nu rek digadabah kahormatanana. Lah moal salah ayeuna mah tangtu lalakina teh si Lurah Barja cek geurentes hatena bari noyod nurug tug ka lebak. Bre kampung Sedahurip leok manehna mengkol sup ka lemur bari sasalingkeran bisi aya jelema nu nangenan kuncung-kuncung teh Mang Dekong muru imahna pasar bini beras kapipir ngagilisir kana bilik dapur. Gurilap nyabut peso balatina tebeletak-tebeletek kawantu geus kacida liheina sulusup manehna asup teu lila geus puceng his deui kaluar. Sarungna nu tadi dibeberkeun ayeuna mah jadi mangrupa gemolan nu pinuh ku eusi. Luak lieuk sakedeung
juringkang les kukuli wedan dina dapuran cau jorelat muruka jalan gembolanana dikulawitkeun kana tonggongna dicaangan ku sinar bulan nu beuki surem kasilep ku mega hideung lir anu ngajurung laku sangkan Mang Dekong tumaninah eueuh nu nganyahwankeun anjog kalemur cicapar deui juringkang bras ka imah leutik nu tadi teh geus poek ayeuna mah kawasna bae geus sarare gog Mang Dekong cingogo alah penyakit teh ku teu ngarasakeun pisan sakieu geus peureus teh genggerong jeung pejit deui pupurilitan teu bisa dibangbalerkeun ceuk si lalaki nu tadi bangun ngarasulaнаker kuniang Mang Dekong cengkat ngeteyep ka lebah panto heg keketrok lalaunan jempling ti jero eueuh nu nembalan trok rada tarik ayeuna mah saha ti jero imah aya nu nanya suarana peura kuring teh aya perlu tembal Mang Dekong kuring teh saha ti jero nanya deui ngerasa curiga meureun ieu kuring lain deuk maksud goreng baraya buka heula panto sakedeung reket sada palupuh disada katincak kuno lempang cekes brai cempor diseungeut kulutrak tulak panto disada brai dibuka ti jero saha si lalaki teu daekeun nempo kaluar sieun taksiran mah mawa boboko baraya ceuk Mang Dekong bari ngagubragkeun babawaanana dina bang barung lol sirahna nempo ka jero keur naon boboko si lalaki bangun reuaseun neuleuruupaan Mang Dekong nu bosongot kumis baplang sangadulang menggeus gancangan we kadiekeun eta bawa we wadahna kalacat Mang Dekong unggah pantona dipeneutkeun sedeng manehna anggekeng cingogo si lalaki gempeur rampang rempeng teu ngarti meureunan kana maksud kisemah lain wayah turug-turug ngarasa paur kuling girikna nu andihi bangun sahaok kadua gaplok kojengkang manehna nyokot boboko copong song diasongkeun ka Mang Dekong burusut eusi samping teh dieurihkeun kana boboko sing horeng beas bodas meni ngeplak teu kamuat puguh beas teh lain saeutik atuh taksiran mah aya kana 10 kiloeunana heg si lalaki teh nyokot cecempeh burusut deui dicicikeun kabeh keur saha ieu teh si lalaki nanya teu ngarti pan keur andika lain hayang dahar tadi teh pek nyangu kadinya cing gede sabada ngeprukeun sarungna miceun ke kebul beas Mang Dekong teu loba deui omong jurut bae turun ngeureles kanu poe nu ditinggalkeun bati olohok bengong teka tepi ku ati teka hontal ku akal teu pupuguh tengah peuting jol-jol aya jelema ngirim beas heg manehna ngahudangkeun pamajikanana sabada dicaritakeun naon-naon anu cikeneh kajadian polohok deui bae pamajikanana oge teu beda ti manehna komo barang mireungeuh beas meni metung dina boboko jeung dina cecempeh mah make rada mangsar mingsir sagala sok sieun nu datang teh dedemit ngirim beas buah lain jelema samaneh akang cek pamajikanana teu pupuguh puriding bae bulu pundukna careng kating sariak rarasaan teh meni ngawid-wid teuing atuh nono da juringkang namah manusa kan eta we rupana meni pikasieun naker salakina pipilueun ngabiri gidig nyakeun bae atuh kikirimanna mah bener ieu teh geuningan beas kan hanya akal teh sakalian jeung sarden minyak atau gulana nya sakalian
Nyi Nonoh ngarawu beas terus dipuruluk-purulukeun. Sok loba kabejakeun geuning barang pamere tinu kitu mah sok saralin jinis. Tadi mah sidik mangrupa kadaharan atawa barang, tapi ari ditelek-telek tebet lain. Nyakeun bae, rek jelema rek lain pokona mah geuning ka urang teh aya keneh nu haat Nonoh. Jelema we atuh pantes nama dakayan urang mah tulunganeun batur. Rek karuhun bae bisa jadi eyang nu ngageugeuh di dieu heueuh sugan. Tapi raku anjeunna teu uningaeun yen urang teh jelema kokoro nyoso malarat rosa. Geus ayeuna mah ampihan bae sing buni ulah ditemong-temong bisi kanyahoan kuno sejen. Komo mun kanyahoan heueuh ku cecicin mah sok menta seta mah cilimit. Geus ayeuna mah tong cekcok bisi matak jadi gujrud salalemur. Nya moal atuh lain itu rek ngaliwat ayeuna akang teh cenah tadi teh hayang dahar lin. Montong Nonoh jadi leungit geuning laparna oge. Sedeng Mang Dekong mah harita oge geus ngarekuh deui nanjak muru ka padepokanana. Geus teu mikiran poekna peuting atawa remetna jajalaneun, ngagedig bae manehna teh ngarasa guligah dume geus bisa hasil nulung ka sasama nu sasatna keur ngarandapan kalaparan. Sok sanajan barang nu dipake nulungan teh lain barang halal, nyaeta meunang maling, tapi teu ieuh jadi pikiran. Komo lamun seug ngingetkeun kayaan dirina pasar bini nu beungharna teh nya kumed nya koret. Tara daek ngepretkeun rezekina kanu sangsara. Munasabah cenah dicokot sakitu mah itung-itung jakatna we. Geus untung teu dikoredaskeun oge, dalamun lain batur sagagampar, oge rombongan anakna lain keur aya di Cicapar mah, piraku teu dibongbongkeun tah pasar bini teh. Sadatangna ka imah, bari lalangkarakan dina bangku awi, Mang Dekong teu bisa ujug-ujug sare. Hatena ngarancabang cus-cos inget kaditu kadieu, ras kana lalampahan baheula waktu aya keneh indungna Nyi Asmi, asa moal pikieun hirup teh. Harita manehna keur nedeng pisan usahana kana bako, ari geletuk teh pamajikanana maot, ari kececes bae usahana mojejes, nepi ka ambrukna pisan ngalakonan potol beak modal. Turug-turug deui manehna teh brek gering atuh bandana nu meunang kampal kumpul taunna teh beak dijualan dipake dahar jeung tatamba. Atuh dina cageurna deui harta banda nu sakira aya hargaan mah ledis rek dagang teu boga modal rek digawe berat tetuman tungtungna manehna ngalegig herang-herang kari mata teas-teas kari bincurang teh saenyana. Mangkaning ari barang dahar mah panan kudu. Nyi Asmi harita keur leutik keneh keur meujeunna rampus dahar jeung resep make. Di bawah hirup pot-potan mah pikawatireun pisan. Pamustunganana manehna nyieun hiji kaputusan, Nyi Asmi dipasrahkeun ka bibina nyaeta Bisubiah pamajikanana Mang Uhro. Sedengkeun manehna sorangan ngejat ti lemur tepuguh nu disungsi. Tungtungna lantaran teu panggih jeung kamarasan nya ti gubrag weh kana jurang kamaksiatan, babado grarampog jadi pagaweanana nu geus ngabaku, malah cicingna oge mencilkeun maneh di puncak gunung Talaga Bodas. Jadi jelema sereg dipanto tapi logor di liang jarum teh saenyana. Ras deui manehna inget ka budak pulungna nu ayeuna geus diaku incu ku manehna lantaran budak teh diaku anak ku Nyi Asmi. Ngaran budak teh diganti disaluyukeun jeung harepan nu nyangkaruk dina hatena supaya jagana eta budak jadi jelema anu cager bager, pinunjul ti sasama, pinunjul dina harti lahiriah katut batiniah, pinunjul dina hadena, tangtuna oge lain pinunjul dina gorengna. Ras deui inget kumaha caritaan Nyi Asmi waktu manehna ngedalkeun angen-angeunna ngeunaan dirina Wijana atawa Gumilar. Sanajan nya Nyi Asmi teh ukur ngageugeuikeun, tapi ari dipikir beuki dipikir mah
Harpan anu ditamplokeun ka budak teh tuning papaling pangnaker jeung kaayaan dirina sorangan. Cohagna ari ka anak supaya jadi jelema bager, ari manehna hirup ngan ngagugulung kamaksiatan babadog rarampog saumur-umur. Nya heuh ari kitu nama. Nah atuh aing teh bet jadi jelema anu teu bener. Geus aya sabaraha puluhna jalma nu jadi korban kajahatan aing. Sok sanajan eta kabeh jalma-jalma baleunghar bari medi itu tayak karunya kanu malarat. Kitu ceuk geurentes hate Mang Dekong nu harita nangkarak bengkang dina pangsaryanana. Wijana, Wijana. Memang teu salah ceuk indung hidup. Ari harapan anu ditamplokeun ka diri hidup sakitu hadena. Ari kayaan diri aki teh bet sakieu ramijudna. Asana teh sumbang naker. Hate Mang Dekong terus noroweco bari panon mah neuteup ka luhur kawas nu milang isu. Sanajan ngan saukur sakotret korek api ceuk paribasana, tapi geuning teu burung rasa karumasaana mah eunteub oge dina hatena. Rasa rumasa nu pinuh ku pangakuan yen dirina teh dina mangsa ieu keur nincak dina salah ceuk agama jeung ceuk dari gama sasat purah ngaguyurkeun lembur ngabarubahkeun desa. Nah ieu rasa karumasaan teh bakal jadi robahna patekadan Mang Dekong anu dipatri ku janji dina ati yen dek ngeureunnan tina sagala laku lampahna nu teu dipikarido ku pangeran. Wallahu a'lam. Lantaran Mang Dekong nasorangan kaburu sare bangun nu ngeunahna kerahanan. Cag urang tuna heula lalampahan Mang Dekong anu ayeuna keur sare tibra. Ayeuna urang balikan deui nyaritakeun kayaan Nyi Esi sabada kalunta-lunta. Nu gelo euy, nu gelo. Aya nu gelo euy. Barudak lalaki ting serebet lalumpatan ngudag-ngudag hiji awewe nu pakeanana rubat rabe ting alawir. Beungeutna kucel, kotor tayang ngame cai, ari buuk gimbal ngering kiwik aut-autan. Nu gelo euy, nu gelo. Hei, nu gelo. Tah ieu mere duit ya. Budak lalaki kira-kira umur 6 tahun nyeureudeg tukangeunana bari ngeupeul batu, beletuk ditenggorkeun kana tarangna. Si awewe teh malik ngarandeg terus merong ka barudak nu tita tadi ngabring-ngabring ka manehna. Atuh buriak barudak teh lalumpatan sieun di udag, sawareh maledogan ku karikil bari sungutna teu reureuh noroweco nyarekan nyebut nu gelo. Nu gelo euy tuh tingali euy. Nu gelo lewes ya euy. Cek budak nu saurang deui bari cecengiran. Pedah kabireungeuh panon si awewe ngeyembeng ku Cipanon nu satuluyna ngalembereh maseuhan beungeutna. Hayang nyatu meureun euy. Nu saurang nambalang bari kop kana batu, beleuwer beletak kana tarang, berebei bae tarang si awewe teh getihan, uguh atuh batu seukeut dipake nenggor. Teu gelo abdi Mang Ujang. Cek si awewe bari nyusut Cipanon ku leungeun bajuna nu geus ledrek tur saroeh deui tapakna ngabeleugeuder beureum maklum ngahiji jeung getih nu merebei tina tarangna. Awas nu gelona bisa ngudag. Weh, hoya. Gelo edan sia. Barudak leutik teh ting taronggeng ngahoya-hoya. Gusti dugi kakieuna nasib abdi teh. Salaki disiksa, diberok, mun anak leungit. Duh,
Di mana ari Ujang? Teu ingeun juragan lurah. Si awewe nu taya lian ti Nyi Esi hatena sumambat jumerit kanu maha kawasa bari meungpeunan beungeut kudua leungeunna. Cipanon juuh merbei campur jeung getih tina tarangna. Waktu Nyi Esi nyeung salakina disiksa tea lantaran keukeuh rek nyampeurkeun ka manehna. Manehna oge harita teh ngalenger kapaehan. Hatena teu tahan nyaksian salakina digusur, beheungna dibeulit ku tali pecut, nyaeta tali pecutuan sakaut anu saterusna sirahna jeung awakna pada nyejek ku sapatu derby anu sareukeut pinuh ku paku susu. Duka sabaraha jam Nyi Esi kapaehan, inget-inget soteh awakna tiris, sakujur badana ribeg baraseuh lantaran keur waktu kapaehan teh manehna di banyuran ku salah saurang upas. Teganya pamirsa. Sanggeus manehna lilir ngareret ka sakurilingna wangunan kantor polisi teh haroong iwalti aya saurang upas nu jaga. Porongosna matak seber beungeut bengis pikasieun gawena ngulang-ulang gegenir panonna kawas heulang ruyuk pependelikan. Atujung Nyi Esi cengkat hate mah hayang nanyakeun kumaha kayaan nu jadi salaki tapi teu wasa. Manehna ngarasa paur lain di kieuna mireungeuh paroman juragan upas nu sakitu baketutna. Pantesna teh ari solongkrong ari beletak bae gegendirna ngababuk kana hulu. Taca naon-naon geus meresen manten. Persenan teh ditakol huluna. Upas. Koloyong Nyi Esi ini tidinya bari panenjok mahrut ret ngareretan ka palebah kantor. Susuganan bae Asmita tembong tapi luput taya kalangkang-kalangkangna acan. Puguh daharita teh salakina mah keur ngagoler di kamar tutupan bari hahargungan. Saluar awakna gareuneuh tapak panyiksa. Nyi Esi terus wae ngabeng-beos kabeh kota. Teu puguh nu dijugjug sasat lempang nuturkeun indung suku. Rek terus balik ka lemur teu wanieun lantaran geus kaerong pibah laeun di ditu umahnya nyaeta juragan Barja teh ya. Sapoe eta manehna atrok-atrokan bari nahan lapar anu pohara. Ngalenghoy suku geus hese dilengkahkeun brek bae manehna diuk teu jauh ti jongkok ku patahu. Panon mencrong kanu keur dalahar bari ti koroma lok-lokan. Sedeng pejitna pupurilitan puguh tacan kararaban naon-naon. Nah pamiarsanya lamun urang keur jajan heug ningali anu ucel caludi omak nya urang teh bisi sapertos kitu nu kaalamana teh. Lain kadua nawaran eta mah tukang kupat tahu teh ieu mah ngadon nyeblok ku cai pangumbahan piring bari ngusir deui nita indit. Telenges pisan eta tukang kupat tahu petalakuna teh teu beda we ti ka ucing. Antukna mah Nyi Esi ini deui bari mawa hate anu peurih lir digerihan. Poe beuki nyerelek maju ka burit bari ngararasakeun beuteung beuki nu beukah motah ku kurubukan ting kareok sora peujit nu menta di paraban. Nyi Esi cungelik di jero pasar nu geus parongpong. Nya bingung mikiran beuteung nu nagih menta di eusi. Ayeuna kata mah bingung nya di mana pikeun sare. Mangkaning guludug gadenge guguludugan. Langit geus ngadingding sakurilingna nandakeun rek hujan gede. Kapaksa we rek sare di dieu. Ceuk gerentesna bari nguniang cengkat rek neangan tempat nu rada linduk meusat. Kakarage rek ngoloyoh merenahkeun maneh di juru. Anak kurunyung teh panunggu pasar norojol hahaok nitah nyingkah bari ngulang-ulang sapunyere. Abdi teh gaduh pamondokan. Sawengi atuh nyuhunkeun Widi bade ngarerep di dieu. Ceuk Nyi Esi bari ngadeg-deg keur mah lapar katurug-turug ngarasa sieun nu lain di kieuna. Sieun beuk we sirahna dibabuk ku sapu. Teu meunang, di dieu mah lain tempat molor nu bara main deuleuh. Tembalna bari morongos,
asa aing we nupang kawasana. Sawangi we atuh Mamang, enjing mah da moal. Ceuk Nyi Esih maningalengis menta di pikarunya. Naon? Lancang sia. Aing mah teu gablek alo tukang jajaluk deuleun. Nyingga sia ka ditu. Tuh di ember toko tempat molor sia mah tuh ditu. Tukang jaga tambah nyeuneu, pang nama ngarasa tegenah kudu musafir disebut emang. Teu ngalobakeun deui carita, jung bae Nyi Esih cengkat indit deui tidinya kaluar ti jero pasar. Hujan geus mimiti maralak dibarengan ku kilating burinyai nu ditungtungan ku sora gelap pating jelegur mata katorekan tur nyentarkeun hate. Hujan beki lila beki ngagebret. Nyi Esih nu harita ngarengkol di emper toko awakna meuni morongkol we kasebrot ku cai hujan. Manehna lungse mana tiris mucicid, tonggongna jibreg, mana lapar geus teu puguh rasakeunana. Ah cindekna mah pikeun manehna harita teh geus asa kiamat teh teu jaga-jaga teuing karasana. Euleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu kapan deui. Cag urang tunda dihanyuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.